Sampurasun Paman rampes dawala sampu maneot kulub cepot kulub nuhun jadi duaan wae tara seueur saur ieu ge bubuhane ngicilik kulan tara seueur batur abdi mah ai kitu ai mawa batur teh nyata sieun ngaliwatkeun batur ieu mah da abdi nyabak seuneuna abdi nu kudu tanggung jawab panasna nanging ieu teh demi kapentingan sadayana cager bapa maneh sae kulan inung maneh sae si gareng teu ka dieu nuju ngiangkeun eta hasil malawija kaynya ka Garut ka pasar kulan nya ngabanar tomat eta teh pun adi mah nya syukur bagja kumbayangan mang bisa panggih jeung maneh cepot dawala iya di mah jajapun adi bulan anu maksud pentingna pun adi abdi mulai cacanak aya naon-naon ai taeun sieun si eta mah ai taeun gede pangabutuhna teh ngan lamun geus hasil hayang panggedena coba geura pedar bejer beas aya naon heulaanan abdi bade naroskeun naon seueur di jagat raya Pramudita wayang-wayangan di Marcapada anu nyembahna ka salira nya malahan salira teh di sakaligus dianggap pangeran anu nyiptakeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina nah bener ai pangeran manusia teh anjeun tetapi aya deui sajabiti anjeun kaula mah makhlukna keneh dawala rumaos rumasa kaula makhlukna keneh dewa kawasa anu leuwih kawasa dewa pinter anu leuwih pinter ai wujudan kieu mah makhlukna keneh nah atuh lain dicarek jelema-jelema anu aya di dunya nyembah ka salira bayangkeun kumaneh lamun eta jelema eueuh sesembahanana naon pingaraneunana bakal leuwih jahat bakal leuwih ruksak manusia lamun teu boga sesembahan pribadina nah atuh lain buru-buru cenah dirobah hatena dawala bakal aya kaributan bakal silih bunuh jelema sabab di mana-mana jelema geus diancikan ku pamadegan lamun aya nu ngarobah sanggup ngorbankeun jiwa tibatan karobah pamadeganana cing inget dawala di mana jelema geus kaancikan ku pamadeganana tur eta pamadeganana teh sok aya hasilna jadi di mana aya nu ngarobah teh sanggup ngorbankeun jiwa malahan make jeung sarua we jeung maneh kapan dalih maneh oge fisabilillah iya daun ya sia kumaha geus kitu kena batu sia oh bener dawala ulah waka dirobah ayeuna keuneuh jelema teh diancikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan kunaon atuh maranehna cicing wae di dinya sabab maranehna keneh teu daek ikhtiar teu daek studi perbandingan geus ditemongkeun agama-agama anu liana kunaon teu dibaraca jeung teu ditalaah sanajan maneh oge perlu we mempelajari eta pelajaran anu jelema sok nyemah ka kaula nya tapikeun studi perbandingan keur kakuatan maneh ngabuktikeun inna dina indallahil Islam teh kumaha oh dawala euy bener euy pikeun ngabuktikeun inna dina indallahil Islam teh urang teh kudu syukri perbandingan ka itu ka dieu ayeuna ku dewa diayakeun Brahma dewa seuneu
nyata sutri perbandingan teteh batur mah ngabukti geuning Dewa Brahma teh tadi nu digebungkus ku dewek ini heeh tapanai urang mah abstrak ai Brahma teh hartina seuneu ai dewa teh tukang seuneu saha malaikat naon ai nu Jepang seuneu mode dewa bayu ai dewa teh tukang ai bayu teh angin tukang angin canyaho ngaranna manehna mah ai urang mah pan geus nyaho Israfil heeh jadi sutri perbandingan oh jadi eueuh cacieun atuh lamun kitu mah nya heungan batur meureun cara nepi meureun ai urang di ulah boga rasa geus nepi dupi pangeran mang saha anu salasna pangeran kaula teh nyata Allah jenenganana Allah jenenganana leres di mana teh Allah nya ulah nyarita di mana sabab kaula teh nyaritakeun jenenganana dibuktikeun di dieu ge aya ai jenenganana mah kumaha ditulis jadi aksara disebut jadi suara ditulis jadi aksara buktina alif lam lam ha disebut jadi suara Allah ta eta dengekeun Samohon pareta mah jenenganana aridatna ulah diteteangan sabab eta mah kauger ku pager lae sakamislihi saeun moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge moal aya anu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge nya atuh meureun eueuh jadi bener Allah teh eueuh lieur aing jadi Allah teh eueuh lamun kitu mah bener manya kuring mangeran kanu eueuh kudu kadinya mangeran teh kudu kanu eueuh eueuh naonana ari Allah teh eueuh babandinganana Gusti tapi jadi teu aya babandinganana teu aya babandinganana ari sifatna Rahman Rahim asmana Allah nupang akbarna ti antara asma-asma nu sanesna af'alna kun payakun jadi jeung ngajararadi jadi maneh teh ulah neangan anu ngajadikeunana tapi pikiran jajadianana mana jajadianana heulaanan ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu caket jara raketan nu deukeut jara deuheusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud maneh geraprak gerap panggihan cirina satangtung diri mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa maca tapi teu umaku hirupna salilana sumrah jeung pasrah kanu kagunganana kena batu sia halus ai kitu jadi reug-reug aing boga pamimpin teh ngan lamun jadi pamimpin disedek ku aing teu bisa ngajawab enek-enek aing ge ku aing eta teh gede hati nama euy supaya ulah katipu we urang boga pamimpin teu cereug geus dibuktikeun mah ya maya aya hiji pamimpin salilana ukur mentingkeun diri pribadi anak konco-konco jeung kulawargana berarti teu nyahoan kana dirina sementara rakyat ruksak diantep agama ukur dipake kedok naon deui nu rek ditanyakeun cenah geuningan ceuk narada mah tadi cenah teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa ai disedek teu ngajawab eta teh nya eta laisa kamisli syai'un teh jadi maneh teh ulah mikiran anu ngajadikeunana da dicare ku itu ge ulah nean-neangan kami moal nyaho pikiran makhluk kami we engke geda balik teh ka kami deui
asal ongkosna iman jeung takwa gugu parintahna jauhan cegahanana cenah make jeung wanah nu aqrabu ilahi min habi warid bener jeung naonana urang akrab teh jeung rahmatna jeung pitulungna jeung awasna jeung dengena cinekna eta wujud teh jeung hirupna jeung rasana. Jadi anjeun mangan ukur kari ngagunakeunana teh kudu luyu jeung kahayang nu boga. Jadi eta panon teh ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana ceuli ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana. Kari sakitu kumaha ayeuna konsekuensi mang salaku pamimpin ka rakyatna? Memang sakuat tenaga sapanjang mang kapake bari jeung jag-jag mah mang teh geus diwakafkeun ieu syariatna ka nagara jeung ka bangsa. Moalan salin ciluncat mulang udar tidak tali gadang. Moal benar ya. Cenah eta dewa aya nu salah wajar di sawarga aya nu salah. Boro-boro atuh ulah pemilih sistem, ulah dumeh ka anak, ulah dumeh ka dulur, salah tuntut adil hukum teh kumaha ya eta ulah cieut kanu hideung, ulah ponteng kanu koneng, teu ninian, teu akian, teu inung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu mang, teu alo, teu sobat-sobat acan. Lamun salah perlu dituntut tah kitu kahayang teh adil ngaranna eta ngan ulah dipake slogan, ulah dipake teori wungkul, da buktina mah geuningan ngeunah hehe teu ngeunah heon. Nu ngampar-ngampar, nu nabeuh-nabeuh, nu lapar-lapar, nu seubeuh-seubeuh. Sagantang 10 liter tumpak roda Haji Sirod, nu senang ukur nu pinter, nu bodoh mah tetep reyon. Urang jieun camuk, urang jieun pecut kajadian anu kaalaman. Hayuk ayeuna mah urang sami-sami ngarobah hiji sistem nyaeta supaya luyu jeung mekanisme oge luyu jeung aspirasi rakyat mang sanggup ngomeanana dina waktu ayeuna sanggup ngomeanana sanggup lamun teu kitu nya tungtut ge bisa ku rakyat keuna naon rakyat nuntut hak rakyat sabab sapinuhna kadaulatan teh di tangan rakyat. Parantos kauninga rakyat keur engkak-engkakan didengke ku perekonomian kakeunaan ku panyakit ieu urang sararea pada ngomean nu matak dina lebah dieu sok sakabeh waki-waki rakyat anu rek nyalurkeun aspirasina geura salurkeun mang mere kabebasan ngan syaratna ulah ngayakeun tindakan anu anarkis komo bari jeung ngaruksak harta jeung kakayaan anu aya oge pangwangunan anu aya sing inget sabab pangeran teu resepkeun ka jelema anu nyeun karuksakan di luhur bumi tah dengekeun jadi urang teh ulah ngayakeun tindakan anu anarkis ngaruksak toko maledogan toko jeung sajabana lamun aya ka teu panuju datang nyarita bener kau memuring ka kulu punuk dek ngabiyeun pangeran teh teresepkeun ka jelema anu nyeun karuksakan di luhur bumi adi paingan jadi pamimpin atuh moal patos-patos salira jadi pamimpin upami teu diserangan ku rasa kawaspadaan sareng permana tinggalan percanten akang tah ieu konco-konco geuwat omean kabeh ieu naon anak-anak araranjeun tindakanana anarkis teh bawahan-bawahan anjeun can bener ieu dina ngalampahkeunana can jadi ahlina ngajadikeun anak anjeun dina waktu ayeuna ceuk batur mah nyaeta nepotisme teh ari kitu nepotisme aya dua alternatif nyaeta aya nu positif jeung negatif sakira-kirana ngajadikeun anak jadi dewa tapi matak nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa matak ngaronjatkeun harkat jeung darajat wibawa negara jeung bangsa kakara eta anu disebut positif tapi sakirana ngajadikeun anak bari jeung lain ahlina oge ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa nepotisme hapus itu
tidak adakan diestokeun aspirasi maneh omat teu kitu bakal anggaya-anggayan ieu reformasi leres leuheung ku anggaya-anggayanana reformasi ngan ieu reformasi dihadang ku badut-badut politik ieu jeung ku pahlawan kaberangan timbalan waspada permana tinggal leres sakitu aing dek balik ieu otipati geuning nyebut aing ieu teh mang tenyo nu sabenerna aing saha lajeng wae tina awak dawala aya nu kaluar hiji cahaya si horeng ieu teh Sang Hyang Tunggal nurut sakya sesekar niwang sakaya gelang gumilang nur cahaya sesekar niwang cahaya gilang gumilang dawala ay dawala bla aduh si horeng aduh Kang lain dawala saha akina beuti nu nyarita teh bapa urang amuing tobat Gusti kaporong kaula tiasaan Kangjeng Rama nyumput di si dawala aduh dawala maneh mau kur katempuhan teueuh teuing jalu bade masieun motor teh geus nah meuni kabina-bina teuing aduh hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan ngawujud jadi hiji gumulung waras teu makaring jati-jati teu makaring waras cager maneh aduh halana aya di dieu ieu abdi samah kapihatur amang nuhun dawala luh kuntene ditarima dawala deudeuh teuing maneh mah anu katempuhan kamelangkapnya aki maneh sabenerna bieu teh nu nyarita teh deudeuh teuing dawala bagja nu taya papadana jalu hampura we wa teu nyejak dina leresan dieu atuh hapunten tina nu pihak kalapatan ageng semonten alit tina naon pihak kirang sareng langkungna ieu lalampahan tangtos seueur lepatna batan leresna amisun ti rombongan maksad bangsur pina sanes waktos tiasa patepang deui permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui salamet nu kagungan maksad sakulawargi salamet panganten jalar istri salamet anu nongton salamet nu ditongton sakali salamet tetep salamet rupina ieu lalampahan urang pungkas ku kemang ti leutik sinebaran sari tutup lawan